Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Suminar ti kelas 12 MIPA 2 bade ngadugikeun materi mintonkeun drama anu disusun ku Alia Ajahra Iriana Putri, Dia Siska Damayanti, Karunia Suminar. Mika wanoh perkara drama. Kecap drama asalna ti basa Yunani, nyaeta dramoy, nu hartina teh niru-niru atawa niron. Nurutkeun kamus LBSS, drama dina basa Walanda nyaeta hiji, carita sandiwara nu mantak sedih. 2. Carita nu mantak kukurayeun jeung mantak pikasediheun. Cindekna, drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog diantarana para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pitonan pagelaran. Drama di pasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar, nyaeta wangun, lancaran jeung unggeran, pamelaranana lisan sareng tulisan. Ari lisan pamelaranana teh bajet longser sandrawa. Ari lisan pamelarana teh bajet longser sandiwara. Ari tulisan pamelarana teh dina naskah. Sumberna aya 2, hiji dicipta dumasar carita nu geus nyampak. 2. Dicipta dumasar kana kahirupan di masyarakat. Mintonkeun drama. Wangun, lancarana diucapkeun dina wirahma basa lacaran, contona prosa. Unggeran, pagunemanana biasana mangrupa sajak bebas, boh sajak teu bebas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas biasana dibaca dideklamasikeun. Paguneman sajak nu teu bebas biasana dihaleuangkeun, contona pupuh jeung puisi. Drama anu pagunemanana dihaleuangkeun disebut gending karesmin. Disebut unggeran kusabab geus matok wanguna. Ari gugeran teh nyaeta aturan geus diatur. Pamelaranana, mediumna teh dina lisan, bajet, longser, sandiwara. Ari medium tulisanna mah dina naskah. Sumberna aya nu disebarna dicipta dumasar carita nu geus nyampak, contona dongeng Situ Bagendir nu didramakeun. Aya anu cipta dumasar kana kahirupan di masyarakat, contona Bandung Lautan Api. Sacara lahiriah, pertelaan palaku bagean anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya oge drama anu henteu make patelaan para palakuna. Babak jeung adegan, bagean anu ngabagi-bagi karangan drama dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi babaraha adegan, nurutkeun robahna kajadian ku datang jeung inditna palaku. Babak heula dijieun saenggeus babak karek dijieun adegan. Misalna aya babak kahiji isina aya 10 adegan. Jadi di sababak teh bisa leuwih ti 2 adegan. Sacara lahiriah dina wujud karangan drama aya hal-hal anu geus maranti
Di antarana partelaan palaku, dilanjengkeun babak jeung adegan, dilanjengkeun candraan dina awal babak, dilanjengkeun paguneman, tuluy prolog jeung epilog. Candraan dina awal babak bagean nu nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung nu reana. Biasana ukur saperluna henteu mangrupa gambaran nu ngicik samemehna. Paguneman dina sela-sela paguneman ge sok aya pituruh pondok ngeunaan paripolah palaku. Candraan dina awal babak jeung turuh laku teh ditulisna ku aksara condong atawa ku strip beda jeung paguneman nu ditulisna ku aksara ajeg. Conto candraan dina awal babak nyaeta si Udin keur dahar. Bisa ditingali dina jero kurung aya anu garis miring sabari leumpang. Eta teh ngajelaskeun kaayaan si Udin dahar sabari leumpang. Paguneman. Dina paguneman aya kalimah langsung para palaku anu silih tepas. Mimiti ditulis ngaran palaku ditempa ku titik 2. Di dinya ditulis omongan eta palaku, tegasna paguneman teh mangrupa anu ngumudin karangan drama. Jadi dina drama wajib aya paguneman. Prolog jeung epilog. Prolog teh ditulis dina awal drama. Jadi ngala sastra diisi ku karakterna eta. Pamanggih pangarang ngalakon anu baris disuguhkeun meunang dibandingkeun ku Raja Pamuka dina carita pantun. Epilog ditulis dina panutup drama. Dieusi ku kakidiraka lalakon jeung nasihat pangarang. Meunang dibandingkeun jeung Raja Pamungkas atau panutup dina carita pantun. Drama salian ti bisa dibaca naskahna, bisa oge dipintonkeun. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun lamun seug urang mintonkeun drama, diantarana ditetelekeun ieu di handap. A. Vokal atawa sora kudu bedas, sangkan dialog atawa monolog urang teh bisa kadenge ku nu lalajo. B. Artikulasi atawa lapal kudu jentre, sangkan nu lalajo henteu salah ngarti kana dialog atawa monolog anu ku urang diucapkeun. C. Intonasi atawa lentong carita kudu luyu jeung karakter tokoh anu dimaenkeun. D. Ekspresi atawa kedaling rasa. Palebah dieu hesena drama teh, urang kudu bener-bener bisa ngaekspresikeun eusi naskah nepi ka nu lalajo bisa nafsirkeun hiji carita lain wungkul dina paguneman para palakuna, tapi oge ngaliwatan paroman sarta paripolah anu maenna. E. Karakter atawa pasipatan tokoh. Unggal palaku dina drama wajib neuleuman karakter tokoh anu diperankeunana kalawan Daria. Salain eta, aya sababaraha komponen anu ngarojong kana hiji pintonan drama. Di antarana ditelakeun ieu di handap. A. Sutradara nyaeta jalma anu ngatur sarta tanggung jawab kana windang artistik jeung teknik dina hiji pitonan drama. B.
skenario atawa naskah drama. C. Palaku nyaeta anu merankeun rupa-rupa karakter tokoh dina pintonan drama. D. Panata gending. Jalma anu nyitakeun gending piringan dina hiji pintonan. E. Panata artistik. Jalma anu nyiptakeun sarta ngatur setting dina hiji pintonan kaasup di jerona aya panata sora jeung panata cahaya. Kostum nyaeta papakean katut tatarias anu luyu jeung karakter tokoh nu diperankeun sarta komponen-komponen sejenna anu kalibet dina hiji pintonan. Dina drama teh aya tata krama mintonkeun drama. Pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur, diantarana pamain, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagarap pintonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu taharkeun hal-hal ieu. 1. Nyusun kapanitiaan. 2. Nantukeun para pemain, sutradara, jeung jadwal latihan. 3. Unggah pamain kudu latihan vokal. Lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang. 4. Unggah pamain kudu latihan ngolah paroman, mimik, jeung renggak ekspresi tubuh atawa ekspresi awak. 5. Dina prugna pagelaran kudu kompak tur tartib. Atos anu bisa abdi dugikeun sareng kelompok abdi. Kurang leuwihna mohon dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.